Aduh, dia sih jelema degel percaya sih kak. Lok. Dia. Tanya-tanya aing. Kemana dia? Nyar mantang. Tuh menang-menang. Kalau aing manggil dia deh. Aduh, dia ngomen apa bae, Dek? Ku marah aing bae. Coba dulu ngomen apa bae. Nah gitu dia. Aing mah yang mantang. Hah? Mantan? Mantang. Oh, mantan. Aing mantang. Oh, nu loba mantang nama lamun teu salah mah Mangka Biri di ditu tuh kebona tuh. Mangka Biri. Heeh. Anu sih kumaha eta Mangka Biri? Awakna jangkung, sumulole. Oh. Eta. Dan oleh beneran nih. Duka. Waduh. Deh dampal sukuna lamun teu salah mah jebir sabelah. Oh, berarti ciri kena ku aing nya dalam sukuna nya. Heeh. Kik uing nangan Heeh, saditu lempang. Kabur dehok ditajong. Kita disarwakeun cing mang itu dampal sukuna gede sabelah jeung ada oleh. Kumaha kana nya? Isi gerak leutik dah. Jeng. Nanya kakak. Naon? Ai kebon Mangka Biri di mana? Mangka Biri. Indol. Aya mantang di Sakabiri. Laju cenah ieu na naonna? Sukuna gede sabelah. Jujur ada lole, cenah anu kumaha kitu pangawakanna. Oh, atuh jangkung teh ya. Jangkung. Oh. Ceng anu bener Mangka Biri bukan mantang. Oh. Keur ieu mah ngomongkeun. Oh, nu dijual eta. Doang-doang nih tanya sama badug di mana keur ieu. Sampai burung kacang los Mangka Birina. Ayo upahna. Aya engke kapan nu dijual mentang Mangka Biri, engke minta duitna ke Mangka Biri. Ha burung kitu mah Heeh. Akan lo. tangguhan di dieu nya. Siap. Dan bae aya ieu mantang di nu Mangka Biri. Mudahan bae. Kemana sih Mangka Birina? Sebelah mah ini yang jarak teh udah anu ieu. Atang dia. Mana dia yang kanu kebon mantang. Loba beutian kieu. Jual ko yang modal kawin. Biri. Nanceng. Anu hayang mantang. Aing. Saan nu hayang mantang na? Iya tadi masa karana lasun. Wani sabar duit cenah. Nyaho eta. Ieu mah ceng lain sembarangan mantang, ieu mantang Malaysia jeung ieu jongol. Heeh. Ulah seserian deh yang mah ieu beneran mantang lain ieu mah bohongan. Mantang aslina ieu teh jongol. Kaji nu dijual teh moal. Atau mun anu hayangan dijual ko jeung modal kawin aing neuk tunangan. Oh, itu ya. Ang lasun. Ya hayu urang tangkeun yuk. Ayo. Iya si lasun. Ini kuai. Kuai. Bohong dia ceng di cacag kuing dia. Oh, ya kan bisa diupahan yo kumaha. Kami nek diupahan moal ieu ku Mangka Biri. Aing ngajual kudu aing ngupahan dia, kuduna itu mang lasun ngupahan dia lain aing. Dia mah. Tadi mah cenah mang engke diupahan cenah ku Mangka Biri. Oh, aing mah amun kopi mah aing ku kopi mah ngan duit mah moal. Aing sakit hayang kawinna ieu. Oh, sia mah kumaha kitu minta upah ka aing. Hayu bae geus urang tengkeun si lasuna urang. Ayo. Oh, aing eta mah lain lasun eta mah cerah ieu cer bulan. Yo ieu jelmana? Oh no. Dia lasun. Oh, ieu nya Mangka Biri. Ayeuna cenah ieu pangdeng mahang meuli mantang aing cenah. Haruh, kagugu aing gedak, aing halagan. Kagukunan dia. Atuh, nya aing kita nyar mantang. Kusaha? Ku bos aing. Saha ngaranna? Alah aing teu nyawa aing urang jauh eta mah. Wani sabar duit cenah. Atuh cenah wani mantang, aya ta mantangna. Tuh aya, wani sabar duit dia. Di aing mau nage sabarku hejo duitna ge. Oh, cuan daun dia. Aing kuring geus kuring hang tunangan ieu tacan boga duit dia.
Mending iya nya. Aru Kunan dia kancil. hang isi heula. Oh nggak mabur dia ke ditu. Laju kumaha tulus moal ieu urang bisnisna. Tulus. Tulus Siap. man duitna. Duit mah loba. Mang Jendol guys cina data kabiri lole. Coba orang ibu juga tuntung gede tina mantan. Gede eta jeung kawinan. Budak. Ngomong Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lah jadi ieu mantang. Jadi, Deal. nah, urang nak balik. Ah, Di mana mantangna? itu di belah ditu tuh di kaler tuh. Oke, ku urang di tangkeun nya ka Mang Kabiri. Masih barudak. Bangsat tong nipu aing ongko aing nek dibere eta aing capek-capek neang. Oh itu tuh. Woi, man dia. Nanti Upah. nanti aing ge mun tulus jeung si lasun ieu bisnisna ku aing teh ngalamantang dia jeung ngopi los ka ditu. Tapi mun duit mah moal ku aing moal dibere. Dia mah purah ieu bae ngabejaan. Atur nuhun bae yang geus ngabejaan jeung tukang bisnis ieu. Aing mah teu seueuh ku nuhun mah. Alah itu mantang kos teu ngabade rabutan bae nek jeung tanihna los, nek jeung daunna los. Beri nipu aing ba dia. Biarkeun da aing ka bapak aing. Hah, bapak dia? Heeh. Di mana bapak dia? Di imah. Oh, aing ka mana ieu mah burtak. Kudu Cakep, woi tahan di kabin, tahan.